makin sulit, harga naik makin pailit. Neangan gawe beki hese, dompet kosong jadi kere. Rupiah makin lemah, keayaan makin susah. Sirah jangar hese ningkah, kio salah, kitu salah. Andai urang jadi jalma kaya, hidup berkecukupan segala aya. Nunjuk eta nunjuk, itu pasti bisa. Oh, duit di mana kau berada? Dina kantongan ayah, kasbon jeung nota. Dina kantongan ayah, kasbon jeung nota. Astagfirullahaladzim, mam, jika tuh sekali alungkeun. Liurlah hirup teh meni asari pukieu. Dengan gawe angguran mah. Da kumaha deui, mam, hese yang gawe teh. 19 juta lapangan pekerjaan, dusta. Tinggal itu beas, geus beak, nyesa kutuna hungkul. Tong cicing wae geura. Lain cicing wae, mam. Pan papa ge geus kukulilingan neangan proyek, ngancan anu tembus. Nya heueuh atuh ari kukulilingan ka Mang Dadang deui, Era abi teh ditagih hutang wae. Nya, mam, sabar. Aku lagi berusaha. Sabar batasna. Dapur kudu ngebul, Pah. Duduk poe aya. Si kehed. Mikir, Pah, bisa-bisa ngadar angin kieu wae mah. Masih syukur bisa kene dahar angin. Batur mah teu bisa dahar-dahar acan. Bener-benernya liar lah. Nya sarua papa ge lieur mah. Piraku we kudu nginget tuyul mah tuh. Piraku we kudu nginget tuyul mah tuh. Oke, setuju. Boleh tuh, Pah. Loh, nah, gak mau ah. Dosa. Nah, make embung. Kan tadi papa yang nawarin. Ide bagus eta teh. Eta mah urang mah bakat kulieur. Hari papa tidak akan jadi beas. Tapi kalau ngingu tuyul sudah pasti jadi beas, emas, sawah, wah. Mah, apa Lin? Ngingu tuyul teh teu jiga ngingu ngalauk cupang. Bodo amat. Ngingu tuyul mah kudu bari gandeng, deal pokoknya mah. Hayu. Look. Ngomong naon sih?
Siap komandan. Si eta saha? Member anyar tayo. Kayak dijelaskan. Oh siap bener. Ayo siap. Gerak. Naon sih nya? Aman tayo. Member anyar. Siap komandan. Siap komandan. Siap. Jalan di tempat. Gerak. Tah, mun ieu mah ngarti. Siap. Jangan di tempat naon eta? Tebaralek hansip teh. Ayo siap. Gerak. Hah, apalah setik-setik. Sip. Siap. Gerak. Hah, bener euy. Sip. Aduh, aya anomali teu balik ngan sip jeung sip. Siap. Gerak. Hah, bener euy. Eta jalan gaya naon? Siap. Gerak. Ah, bener deui ayeuna mah. Sip. Kudu gede sabar sih ieu mah. Barudak. Ayeuna bakal aya anggota anyar tayo. Wes, gerak. Tayo. Apa ieu mah? Siap dan. Sok ayeuna mah tak kenalkeun tayo. Siap dan. Saya Paijul Alexander Ming. Dari Batalion Hansip 6969. Di sini saya siap jaga lembur. Ya resiko orai gawe simes. Jir, wibu. Sip. Sanggeus latihan berbaris. Ya, lumayan lah. Kamu lulus. Tos terang. Oh, iya. Gerak. Nama apa? Siap dan. Tah, ayeuna lanjut tes selanjutnya tayo. Maneh mah kadon jiga kuis. Ayo, ya, gerak. Jadi naon tes selanjutnya komandan? Tes psikologi. Ayo, gerak. Lamun misalna si Neng Eis ujug-ujug nakol salakina, tindakan taktis naon nu bakal dilakukan? Siap dan. Menurut saya akan mengamankan salakinya. Dibawa ku saya ke pos. Terus si Neng Eis naik di kumaha? Kela sabar dan. Ku saya rencana diajakan ke KP sambil ngobrol empat mata. Nya rada deep talk lah ayeuna mah. Maneh mah kadon ngajakan apel pamajikan batur. Lep. Anjir ieu mah dihukum. Sip. Astagfirullahaladzim. Yang baru bergabung tip-tip layar. Bah, kodam aku apa? Siapa yang namanya? Gus. Pap, dia gerak. Naon? Iya orang ningali dukun anu keur live. Pak Gus. Kodam kamu tanggung hidung. Aura gelap. Tunggu dulu. Abah punya paket tuyul
Tanggung hidung dan babi ngepet. Buat kalian yang nonton live Abah hari ini, khusus untuk pelanggan pertama Abah, Abah punya harga spesial, diskon yang sangat murah. Langsung aja cek keranjang kuning. Tuh, Pah, aya promo tuyul. Tuh lah. Ulah tuh. Istighfar angul mah, istighfar. Heh, Pah, hayang boga jajar alus jang ngusep. Hoyong mam, Hayang mata brio, hoyong mam, hayang nyandung. hoyong mam. Montong nyandung mah. Siap mam, Hayang meuli gunung galunggung, hoyong mam. tapi mung usaha. Betul. Ngingu tuyul solusinya. Hayu OTW. Hoyong mam. Ada Abah dukun sedang menggitar pasiennya. Aduh, Bah, ulah apa ngurus sama gitar nih? bah. Bah, punten. Masuk. Punten, Bah. Bah, nepangkeun. Abi, Sekedah nepangkeun. Abah apa? Jika saya seri, punten, Bah. Abah seri, mana ulah seri? Mohon. Abah apa mana saha? Wah, saktinya. Pan kamari anu nyawer pas Abah live stream. Sukan teh nyaho bener. Pepe. Mana jalu? Ulah sok remekeun Abah. 20 tahun di Banten, yeuh. Ngelmu, Bah. Asli orang ditu, kakarak saminggo di Tasik. Sukan teh ngelmu aing mah. Ulah diperpanjang, dalin STNK. Langsung ka inti we nya, Bah. Manawi aya promo tuyul. Oh, tuyul. Naon maneh melu seri? Ya, kenapa? Tah, mangga brosur. Manawi, Bah, hayang bari ningali tuyulna tiasa. Tiasa. Kayak orang bari dibuka heula mata batin nya. Toel. Repe. Toel. Anu kahiji tuyul pang didatangkeun ti Amerika. Kelebihana ieu tuyul jago trading. Ayo Rere! Welcome! I am Tuyul Punk, asli Las Vegas. Money. Pokoknya mah money. Money itu artinya duit. Duit. Dollar. Orang desa gak pake dolar. Hello, ladies and gentlemen. My name is Jonathan Michael Sueb. Yay! Sorry. Bisa mau dolar. Iya, aya tuyul wibu menang di ekspor di Jepang. Kelebihana masih saguru jeung Sasuke. Ayah, semuting tanggung, ay. Ih, Cina eta mah. Hampura poho. Gomen. Konnichiwa, watashi Tuyul Wibu. Jangan macam-macam denganku. Nanti duit lu semua gue sapu. Loiko Masako, Suzuki Miyako Honda, Ajinomoto Toshiba.
Watashi wa uhit desu. Masako roiko Ajinomoto. Minasan. Toshiba Yamaha Honda Suzuki. Arigato puskesmas. Tah, lamun nu ieu. Kela bah, ulah nu ti luar negeri teu ngarti bahasana. Mana iya tuh anu lokal, Bah? Kak, aya. Ieu aya tuyul bolang. Anak buah nasi gundul ieu teh. Bisa mau duit lintas provinsi. Selamat siang kakak-kakak. Aku tuyul bolang. Tulang si tuyul petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang. Malinglah kau tulang, si tuyul petualang, bersenanglah kau tulang, tuyul-tuyul petualang. Bersama tuyul membangun negeri. Tah, nu eta sabaraha bah? Murah. Ngan 50 juta. Hah? 50 juta? Moal rugi ieu mah. Manawi aya paket murah bah? Aya. Eta tinggal di dina tadi. Mana? I geuning di dieu kan? Maneh geuning teu sopan. Ih, papa mah ih. Hampura. Tong dari sini. Hampura. Sok baca sing taliti. Mohon bah. Tah, abi mah yang ieu bah. Oh. Paket murah. Aya. Masih kumpulan anak, ngap. Aya syarat-syaratna teu bah? Aya. Kudu di paraban, ku susu, belah kenca. Ya, cek ini naon? Kela. Naon? Eta nu tadi. Kebiasaan otak maneh mah. Mesum. Kangge anu nonton, pikiranna teu kayak maresumnya. Maksud Abah, susu anu belah kenca teh. Ini susunya. Oh, eta. Tong leres ya teh. Sabaraha ieu bah? Aman, murah, Tiasa pay letter? tiasa. Deal. Deal. Mam, hari eta tuyul sarena di mana? Pira ku tiluan yang urang? Kumaha? Mun ngarewas sing balik, kadege urang. Ari ade biasana wayah kieu nuju naon? Malah repeh. Ari ade resep bubur diaduk atau dikocok? Malah repeh. Hoyong jangan cok. Buset! Tuyulan naon beki jarcok? Jangan cok, hoyong jangan cok. Gawe heula.
Dek, juga rada mal ayeuna mah. Mohon. Beral, gerami yang kasep sing kekengingan. Pah, mama mau bobo dulu ya. Ya, biar papa yang jaga. Aku akan kaya. Aku akan kaya. Nah, make balik deui. Engke lamun asup ka imah batur, kudu keketrok kalata langsung asup. Tong teuing. Kan mana teh tuyul bisa tembus. Oh, mun. Enggak. Make muka panto kan bisa tembus. Nah, balik deui. Tadi aya nu nongkrong, kira-kira nyebut punten atau ulah. Ari maneh kan teu katingali. Satset we atuh. Oh, mun. Enggak. Tembus atuh kali-kali mah ulah muka panto. Kagok. Aneh, tuyul promo mah mata lieur. Aman sih Gana, pedah teh balik deui. Astagfirullah. Naon deui? Lamun Shoot. Hop. Dengekeun. Mane teh tuyul teu katingali. Nu penting mah aya duit, bawa. Tah, kumpulkeun dina dus itu. oh, mun. Hayang jarjok. Daela. Pik urang mah musibah Kunaon? leungit duit. Ai memangna Nya abi ge leungit tuh. Cemuro leungit teh. Ada manhang kamu mayar hutang beureun duit teh. Ah bener, ya mah leungit. Lah. bohong mereka mah bakat kusir ditagih hutang. Nya abi mah pik leungit nya deungit duit teh. Ih, pik ulah sok udon. Asli ieu mah bener leungit duitna abi mah. Nyanya bener. Bener. Untung abi mah bed teu ka jalan artos. Melka dieu. Muhun kumaha? Pameserkeun kopi. Mana artosna? Kamana duit na ge Mel? Nya Leungit. Ah, gak ada kabenernya. Kelengitan duit. Wah, gawat ieu mah. Urang kudu lapor ke komandan. Wah! Duit! Wah! Duit! Ada apa, Pak? Duit! Ya, cek abi ge. Makanya nginget tuyul, Pak. Mantap. Sip. 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 Wes kagak kieu euy make baju hansip, aya nama tingan markas. Maknya markas hansip gitu. Oke lah, orang tanyakan. Lapor komandan. Apakah benar ini markas hansip kita? Emang bener taye? Anu bener wae, mana bangunan mana? Heh, dengekeun. Baheula teh
di dieu teh aya markas Hansip. Tapi setelah kejadian Cibaturmen melawan monster, sirna sudah. Jurus nanahawan. Sangat disayangkan sekali, Komandan. Komandan, hari situ kunaon sisipan wae? Ding. Loba ting nonton Cibatur TV. Oh. Sip. Kumaha maksudna nonton Cibatur TV jadi sip-sipan? Ya. Pokoknya mah aya di Cibatur TV ibu-ibu anu sok sip-sipan jadi we katuturutan. Oh. Pokoknya mah tonton we di Cibatur TV. Aya naon ta ieu? Lapor dan. Ih, ngok. Abi tersengaja mendengar percakapan ibu-ibu kelengitan duit. Wah, gawat ini, Komandan, harus ditindaklanjuti. Kela. Hujan euy. Kira tempat bolan. Ayo gawat, kurang minjem saung Mang Adong. Hujan ta ieu. Atuh dari Pu dan Hansip teu boga markas acan. Minta atuh kasih RT. Kela, buk urang pejet. Enggeus menta kasih RT. Sabar ta ieu. Dan ngebahas anu tadinya ieu mah. Aya nu kalengitan duit, ieu mah harus ditindaklanjuti. Kalau tidak, ini akan menghancurkan harkat, martabat, dan marwah Handoko. Naon Handoko teh? Handoko teh Hansip doang kok. Sip. Oke. Kita tunggu kemalingan selanjutnya. Geus 3 Karni Ilyas wae. Wah, belum kawaras. Lumayan sekieu ge. Kayak mana deui nya? Rezeki anak soleh. Duit loba mau dijarcok sebisa.
Jarcok. Wuih, Jarcok. Jarcokku tercinta. Edan kosong Jarcok teh ngan bungkus nongkul katipu. Wah, bisa kaya ini mah. Non eta ya Udud. Itu Jarcok punya. Jarcok. Rupa-rupa wae tuh yuk. Jarcok anu ade itu. Bejakeun sia ka bapa maneh. Ih kitu bunda mah. Kan ada teh tuyul. Ieu atuh ya. Jarcok. Duit langit wae bisa bangkrut ieu walu hanya. Assalamualaikum Ci. Waalaikumsalam. Ayo nganyuk Udud. Hanya uing ke tamu si bahan malah datang nu nganyuk lo. Hanya teu bisa nganyuk Leungit duit wae. Atulah Ci, sebatang we. Ingtah kadi itu nganyuk wae. Si Enci mah. Hanya pusing oe jadina. Om, boleh minta rokoknya gak? Rokok ini boleh minta plastiknya gak Om? Kasihan Om, teman saya belum makan. Bapaknya ketabrak beca. Padahal suruh kena tuyul. Kasihan ya Om. Kasihan. Hayang Jarcok mah gawe. Kayak putih hayang Jarcok mah. Siap bosku. Dan tuyul promo teh ngomongna parabna susu. Ayo geus ka dieu mentaan we Jarcok. Duh, aing mah ibu-ibu aya wae. Duh. Kemarahan Hansip teh. Oh, itu di Hansip teh gini. Duh, pantesan we Hansip teh cicing wae di pos. Hei, sip. Cik atuh sip. Uruskeun keluhan warga. Geus loba nu kalengitan duit. Sampai meh urang kalengitan duit. Sok pikir. Urang tading mikir taye. Bau naon taye? Maning sedahan naon taye teh? Batur mah keur meulem sapi urang mah mie kuah. Ti berarti geus kamalingan selanjutna taye. Lapor dan kacau ieu mah. Urang teu bisa nganyuk Udud. Soalna si Enci keur marah-marah. Kalengitan duit, cenah mah ku tuyul. Bener teu? Sip. Tuh kan sip. Geus beuki loba. Gak bisa dibiarkan Dan, ini sudah kelanjutannya. Geus we. Enak manggiatkeun deui ronda. Setuju. Sip.
Warga-warga kelengitan duit, saya diam. Warga-warga yang ngeluh KRT, saya juga diam. Tapi kalau saya tidak bisa nganyuk udud, di sini saya nyatakan saya akan lawan. Hidup Jokowi. Angin kesegaran. Tuh, mantap kan, Pak, ngingu tuyul teh? Mantap, Pak. Ing, kemana ya si RTW kieu can datang-datang? Dan, kumaha ieu teh si RT can datang wae. Ronda ya. Sebagai RT yang baik, saya harus memberikan contoh pada warga-warga sekitar. Aduh, aku terjatuh. Aduh, aku pingsan ini. Lah, tur-atur we. Nges gara de ieu ta ieu. Nya atuh ari kitu mah urang menyebar. Kita bagi tim. Udah ide bagus ta ieu. Urang bagian jagaan markas. Demi keamanan bersama. Hayu atuh. 2 biji ka ditu, urang jeung Aipan ka dieu. Iyan bagian mid time ta ieu. Halo Dek, abang lagi dinas nih. By the way, Ade lagi ngapain? Ih, bete ya, sekarang harus ngeronda lagi. Oh, nama Gus loba kalau kita loba parah. Ayo. Tunggu. Naon? Ih, sepertinya aing fobia kegelapan deh. Terus gue harus bilang wow gitu? Gus dan worry lah, nama tuturkan aing we. Tuh kan, ini mah pertanda buruk. Ah, iya mah paling manu geus yuk ah. Kakak, aya nu oyag. Mana? Ku angin meren. Tuh. Ih, heueuh. Mari kita selidiki. Astagfirullahaladzim,
Kerenaan maneh? Biasa urusan mendadak. Nepi ka semak-semak sagala. Terus kan itu. Sugan tetuyul. Geus mah berangkat deui lah. Kadon sasarean maneh mah. Udang. Mau naon ya ieu? Guys, udang. Eta naon banget. Kesan ieu nu bau teh. Geus ayo bau anjir. Untung teka tincak. Cangkel lempang wae kieu mah. Di. Sip. La. Bayangkeun hirup tanpa nganyuk bakal jadi naon dunia. Sip. Orang mah butuh dolar. Orang mah butuh nage udud. Hidup Jokowi. Hei maneh, tuyulnya. Hah? Tuyul? Lain. Ini saganteng kieu disebut tuyul. Oh, lain. Nya atuh ari lain mah. Hampura. Sip. Ada hansip di dia mah. Oke dek, besok kita ketemuan ya. Oke dek, udah dulu ya. Ini waktunya abang bersinar. Love you. Muah. Hey, ling maling tayo. Hey. Itu naon dina banget. Biasa, kekengan dina ronda. Untung teka tincak. Geus ya susut bau. Sip. Kumaha? Belah kidul aman? Aman dong bos, kan tadi Pak Amprok jeung Ninja. Sip. Ninja nu kumaha? Teuing da mau wawa TV. Sip. PNR 2 biji maling eta teh. Buat udang. Oh, pokoknya teh maling. Nah, nitip. Yuk. Bau. Stop. Cai si komandan. Tegena sakti. Wah. Wih, gokil komandan aing. Sip. Pasukan, gotong. Siap komandan.
Aduh. Nyeri tayo. Aduh. Sok aya nama maneh ngaku. Maneh nya nu salela ieu mawa duit. Apa? Duit? Sorry, telepon duit. Lah, so asik mana maling. Aku sih ya. Emang mana kepalingan duit? Ente. Nah, abad bisa ngamuk. Gebugan we, gebugan. Ujung-ujung. Duh, iya ning. Nusok mokan teh. Ngeunah deui geus di talian mah euy. Kari ngalungkeun hungkul ieu mah. Kumaha nya? Alungkeun. Arane jelema teh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mana lepaskan ieu. Gegepkeun dari yuk kabeh. Abdi maling elegan. Telepon maling duit mah. Yang aku maling itu TV, PS, kulkas, dan yang lain-lain. Jadi saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat mengerti prinsip maling saya. Areun. Kela. Nah, jadi siga rapat kieu. Ti iraha darajat maling bisa jadi di luhur siga kieu. Ti iraha ta ieu. Lah pan sudah terjadi di Wakanda. Maling duit rakyat tapi malah diagungkeun. Fakta bos, aku tidak kuat dengan fakta seterang ini. Gebugan. Tuh ayam maling. Yuk orang samperkeun. Ampun pak, saya mah teh maling duit. Hoream kokorek kana lomari. Terus lamun lain ku maling ku saha? Buka, ku tuyul meren. Hah? Tuyul? Wah. Lah, 2002 genep percaya tahayu. Wali dienge gebukan we. Hey. Guys, ulah main hakim sendiri. Kan iya bebarengan. Maling. Yakin maneh temok duit? Asli pan, teu tuyul asli urang mah. Lah, didenge teuing. Ulah percaya. Ulah didenge maling mah. Harga interogasi. Bar lagu gue maneh mun percaya tuyul mah. Ayo mah balik. Kieu keneh percaya we tahayulnya. Terus ya balik dikumakeun. Pasukan, bodrek. Hayu kenteng. Pa atuh ih. Pa. Kurang tadi teu bisa nahan emosi. Sieun mah, sieun. Kumaha engke mun kapanggieun keluarga? Atuh da tadi papa nyirikeun pisan. Iya gara-gara mamahnya. Ngidean nginggu tuyul. Mikir, iya gara-gara papa teu boga duit. Stop, hentikan pertengkaran ini. Aku tidak mau jadi tuyul broken home. Aku tidak mau melihat papa mama bertengkar tiap hari. Lama-lama aku bisa jadi tuyul depresi. Tidak. Mah, maafin papa ya. Iya. Kumaha mun kieu mah? Mamah mah ka warung we. Pura-pura kalengitan duit. Papah mah ek ngilu ngaronda. Boleh Pak, ide bagus tuh. Jadi ikut sedih. Pa,
Naon? Hoyong jarcok. Gawe ala. Ih, papa sama pelit. Aku benci. Ce mohon seueur ka icalan artos. Mohon. Untuk di atas ical, Ibu Ratu. Oh. Sami puguca abdi kehilangan artos sinanya nu maokna. Mohonnya. Karunya teuing nengnya, mudah-mudahan we sing kagentosan kudu langkung-langkung neng sing ageng milikna nya. Amin ibu. Amin, mudah-mudahan we nya. Mohon. Asa ku teganya nu mau duit teh. Mohon pugu. Lamun apal nu maokna maneh ek diparabkeun ka lauk betok tuh di ditu. Mohon satuju neng mending keneh kitu nya neng, parabkeun lah neng. Sami satuju abdi ge. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu. Ada apa ini rame-rame? Ini lagi makan-makan ya. Oh, makan-makan. Biasa jang eta kesuwen kehilangan artos kutuyul siga nama. Jadi dia ge nuju ngawarung je, Pak. Tuyul. Nah, biasa ku tuyul. Biasa jang leungit kieu mah kutuyul. Wah mungkin ce. Hah, geus ku saha deui atuh da bangsat eueuh. Wah mungkin salah ce. Moal nyi. Kalem ibu-ibu, kalem. Saya sangat mengerti. Mohon bersabar ya. Kami akan berusaha membereskannya. Atur nuhun, jangan hati. Baik semuanya. Saya akan lanjut bekerja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayam. Neh maneh ngarerewas taya. Hayu rapat. Yuk hayu taya. Urang gaya pembahasan taya. Dan dugaan geus kuat ya. Wak sarua taya. Betul komandan. Beki yakin abdi ge. Abi yakin dan Persib juara deui. Si Dan lamun memang bener tuyul, pasti ada hese investigasinya ieu teh. Abi boga ide dan. Kumaha taya? Jadi intel dadakan dan investigasi. Abi yakin dan pasti orang dia kene. Ide bagus taya. Nah, engke mah nyamar pokokna mah. Oke. Terus kumaha selanjutnya? Jadi kieu ya. Mas, sip, mas, sip, mas, sip. Bu, mana we pada ngajual emas, Bu? Sip. Yuk. Mas, sip, mas, sip, mas, sip, mas, sip, mas, sip, sip, sip. Mas. Hei. Duduk. Apa sih kamu? Hai. Sip.
Kumaha? Aya info? Saha sih maneh? So asik. Oh, miing. Sip. Repeh, ke penyamaran orang terbongkar. Sip. Aya info? Ih, sama nih, so asik. Aya info? Acan euy. Oke, lanjutkan pekerjaan kalian. Ih, sama nih wanita-wanita. Ayo. Emas. Emas. Capek, wih. Emas. Mas. Sip. Tuh, tinggal. Otak. Berarti. Yuk, orang gerobak. Ayo. Tuyulnya. Kak Kolote cologok nyebut tuyul. Pedah we botak. Itu sopan Kak Kolote nyebut botak. Kedua. Aduh, liar hulu. Sip. Nah orang bisa ngomong. Sip-sipan maneh. Sip. Balik kali itu. Maafkan ya, aku pergi dulu. He maneh, ayeuna wayahna ngalemburnya meh loba duit. Wah, aya naon eta ngobrol sorangan? Mencurigakan. Saya tak. Ucing. Oh, ucing. Manya ucing suarana gitu. Duh. Eueuh. Lapor dan orang geus menyelidiki, tapi can aya hasil. Tapi aya warga anu dicurigai. Maksudna kumaha tah ieu? Tapi mau dibahas we dan bisi saudon. Nya ari heug tuh tah ieu. Urang sebagai jelema ulah gampang nganilai batur. Muncan apal pisan. Betul dan. Ari si 2 biji kamana tah ieu? Tah aya geuningan dan. Lapor komandan. Hasilnya Mardo biji berhasil. Sip. Mantap tah ieu. Kela. Nah, maneh normal deui. I don't know. Semua terjadi begitu cepat. Sip. Tepa ieu mah geuringna. Kumaha hasil investigasi? Berhasil dong dan. Sip. Tah tingali loba nu ngajual emas. Sip. Mana emang kadon usaha. Kela. Ari modal eta duitna ti saha? Nyandak tina uang kas hansip. Sip. Ti Gusti nu Agung. Keur mah duit saeutik ripuh boga anak buah teh. Pemirsa, telah terjadi kehilangan duit di sebuah lembur yang diasumsikan oleh tuyul. Mari kita dengarkan pendapat warga. Bagaimana pendapat anak-anak tentang kehilangan uang yang dikarenakan oleh tuyul? Biasa aja ya, selama tidak mengganggu acara gaple, gak apa-apa, no problem. Well,
sangat meresahkan gitu. Menyedihkan. Rudet ayat dulu teteh ini minang kalengetan wae duit rudet. Sarua abi oge minang kalingetan duit. Sababaraha kali itu minang pisan kalingetan duit teh. Sabaraha rudet kalengetan duit teh? Sakali. Oh, cik sabaraha nu pugu duitna. Abi mah komo minang amal disebutkeun bisi ria, disebutkeun leungitna sabaraha kali mah. Oh, tah engke deui lamun mangihan tuyul urang bebaskeun yuk ku urang sarerea. Hayu dibebaskeun kana letak we nya. Cing, bagaimana tanggapannya Cing? Salila eta tuyul teu mau lauk abi nya teu nanaon. Lamun si tuyul wani-wani mau adit urang, pokona mah muluna dijieunkeun cimoal bojor, camkan itu. Baik, terima kasih. Sekian info dari pusat. Jadwal ronda sepi euy. Nggak gitar MBG Ngaronda meh teh nyirikeun teuing. Siga si bahdukun euy. Mas Bahlil ganteng. Bah, nah ningan milu ngaronda. Saha maneh? Wah, salah jelema ieu mah. Gawat, untung teu kaceplosan. Ramenya tuyul. Nya pugu mang. Jelema teh dolim. Assalamualaikum. Salam. Calalik. Sin, siap ngarana Sin? Siap. Siap. Harus disiapkan. Mantap lah Sin. Kunaon kamari maneh adat-adatan? Biasa datang bulan. Omat ulah tuyul. Geus pastikan kudu dudukun. Doraka eta teh. Urang ge boga lanceuk ngadukun. Diusir keluarga. Hayang beunghar tapi mung usahanya Sin. Jelema lemah eta teh. Da kitu oge. Kunaon? Nya kunaon? Lain kitu. Hayang beunghar mah gedekeun usaha lin. Nya kitu. Hayu atuh keliling mah. Apalah. Mahayu. Hace. Lain orang mah bersihin. Hayulah keliling. Siap. Sieun. Hayulah. Kalem aya urang. Iya geus sababaraha poe kotak kosong wae. Nya pugu pah.
Kamana tuyul teh cenanya? Duka atuh pah. Bebe jadi we ka dukun. Hah. Kieu wae mah duit berkurang. Eta mama keur naon? Usaha pah. Usaha? Usaha naon cik ningali? Astagfirullah. Apal teu main judul teh dosa? Dosa keneh papa ngingu tuyul. Tetapi kan Cicing pah regepkeun. Mamah teh keur ngingu naga investasi ke Abah Zeus. Tapi kan mah teteh Repeh yeuh dangukeun. Papa ngingu tuyul mama investasi ke Abah Zeus. Kan kita makin kaya. nya sih mah loba nu main judol tapi hirupna teh Jadi skater tinggal ipah bet 10.000 jadi skater. Wah, mana mah ningali. Cihi, jadi kaya. Loba duit. Bah. Naon? Di lembur aya nu beungeutna siga Abah. Persis pisan sugan teh Abah euy. Anu ngomongna gagap? Nya Abah. Oh, adik Uing. Kembar. Paingan cenah mah gara-gara Abah ngadukun terus diusir ku para warga. Nya, adik Uing ge gara-gara ngawarga diusir ku para dukun. Bisa kitunya. Bah, tuyul nu kamari leungit geus sababaraha poe. Lah, kemari macana lengkap teu? Kumaha kitu, Bah? Baca sintaliti matakna. Tuyul promo mah ngan sabulaneun waktuna. Geus sabulan mah eueuh. Duh, kumahanya? Geus lah meuli deui we tuyulna ka Abah. Tapi duit abi saeutik deui, Bah. Kalem. Aya tuyul anyar ieu. Kamari menang manggihan ti walungan. Bayalah ka maneh mah. Harga balad. Cik ningali, Bah. Oke. Tapi saya gawena bisi jiga nu kamari minta anjar cok wae. Wah, moal jahat parah ieu mah. Bener teu? Tetiasa ada mah pagar, Bos. Hah? Pager? Siga nu budeg kitu tuyul teh, Bah. Tah, eta minusna mah. Lecet pemakaian sigana. Duh, aing mah. Lah, bayalah. Sugan we gawe nama alus. Sabaraha, Bah? 5 juta. Da lain tuyul promo ieu mah. Jelas dong, aku mah ganteng. Bayalah, Abah. Deal. Hayo ngilu ka imah. Tong balaga, abg boga mamah. Gusti nu agung. Kadenya bawa uang yang banyak. Oke, siap, Bos. Wih, hade euy, bisa tembus. Halo, Bos. Aku pulang. Wih, tere gawena. Ini, Bos. Naon ieu kadon mau minyak? Sesuai perintah. Kadenya bawa minyak. Uang yang banyak, lain minyak. Oh. Ngerti? Kela. Aneh, aya-aya wae. Aku kembali. Naon, balik deui. Ini dia, Samara Sinti. Buset, nanya ngerti, malah mau Samara Sinti. Udah aku mau tidur dulu, capek. Gusti, hanya kamu itu yul nu ieu
rugi bandar iya mah. Tasip, kadek sekedap. Jangan sip, satu nuhun pisannya terus newak tuyul. Ya waktu yul. Kumaha? Aya nama teka icalan we artos aya mah paling ogen bawang, minyak, sanes kanten. Oh, mun. Itu bekas kerja keras saya. Pokoknya mah abi mah bangga gadujang hansip aya nama. Siap, sama-sama. Saya lanjut pergi dulu. Ya. Naonnya? Perasaan orang kena waktu yul. Jangan sih Kak dia lah sekedap. Kumaha, Bu? Oh nuhunnya. Tos newak tuyul, abi ayeuna mah tara kaicalan di artos aman. Oh, mun. Berkat kerja keras saya bersama tim. Mangga Ibu, di kantun heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh tayu. Tapi bela kebejan barudak. Duh, ripuh tuyul budak mah. Bangkrut. Allah penghasilan duit pisan. Mah, kumaha tuh mah? Cicing pah, tuh kan eleh deui. Cik sakali sepin deui. Rungkad aneh teu menang-menang wae. Geus atuh mah eureunnan. Keur mah duit saeutik deui, beak geura. Kalempah OTW jadi miliarder main nu kieu mah. Hese di bejaan ih. Salam. Sahanya? Sahanya? Bolehkah saya masuk? Kalakah sahanya? Terima kasih. Ibu sehat? Bapak sehat? Pah, saha? Duka. Perkenalkan, saya adalah Mr. Ganda Uang. Anda ingin kaya raya? Gandakan uang di saya sekarang juga. Hah, ganda uang? Mister tiasa ngagandakeun uang? Bisa dong. Mah, geus heula main judulna, ganeng. Nya. Mana buktinya? Cik berartos sabaraha we? Yeuh, 20.000 heula. Cik. Bu, Pak, tingalikeun. Ya 2 lembar, ha? Sabar. Tuh, tingali. Pak, Bu, jadi 4 lembar. Wah, mantap euy. Hebat. Mah, ieu solusi jigana. Bener, Pak. Menurut saya mah, semua uang yang ibu bapak punya, gandakan saja di saya. Tapi Satuju. kela-kela mah. Ulah aya kela-kela, bawa duit KB dina koper. Cerdas sekali pilihan ibu, Pak. Pokoknya mah jadi orang kaya. Tah, Mister. Harta KB gandakeun nya. Oh, gua duitna. Pilihan cerdas memang. Bapak punya box? Tolong ambilkan saya sekarang. Siap, Mister. Ini, Mister. Ya, kusabab duit ieu loba, jadi proses nage bakal lila.
Kela, saya izin ke sana dulu sebentar ya, buat baca mantra. Mangga, Mister. Akhirnya aya solusi mah. Punten ya, punten. Iya aya syaratna. Ulah waka dibuka 7 poe 7 peting. Siap. Uang kaget ada di depan mata Anda. Siap, Mister. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Senang bekerja sama dengan Anda. Assalamualaikum. Mah, yakin ya teh? Yakin, Pak. Bayangkeun duit moal beak-beak. Hei. Jadi ngerempul. Ngerempul. Air ieu warga aman wae nya. Untuk kalingitan duit. Komandan, rasaan kamari orang gawe tebaraleg. Sip. Maraneh we nu teu baraleg mah. Waekeun wae ta ieu. Warga bangga boga tim hansip. Gokil. Handoko. Yes. Sip. Lieur di imah wae mah boga tuyul tebale gawena. Mending repesing heula bari nungguan ganda uang. Aing mah eleh wae main teh. Geus atuh mah replacing heula. Teu bisa cik sepin deui sugan menang. Eleh deui. Mendung siga nu rek hujan. Mah, ayo balik, geus poek ieu, bisi hujan. Kela. Wah, menang ieu mah. Kali 500. Yeay! Kumaha geus kieu mah hirup teh. Poho. Aya kene duit. Masih kene aya harapan. Laun katipu. Pamajikan eueuh. Duit teu boga. Katipu. Dasar manusia bodoh. Serakah. Loba duitna. Kurang gantikan ke dalam. Duit ketang duit geuning ieu mah. Beunghar atuh ieu mah. Duit ieu mah. Bagi ka warga, bagi. Hei Neng, kadari yuk. Harayong hartos. Seur hartos yuk. Eta mah daun. Hartos. Daun.
Iya Artos. Mohon ama gelo. Iya mah Artos. Baru turun duit. Kayak loba duit, ego bagi ya. Ayo Artos. Iya Artos. Kela. 5 daun lain duit. Artos lain daun ya mah. Daun. Artos. Daun tinggal di ari mana cager. Aneh, teu baru turun duit. Gelo aja lah mate lieur. Cek, oyong Artos. Naon eta mah daun. Artos. Daun. Artos ieu mah. Daun gedang eta mah. Teu baru turun duit cenah matenya. Eta mah daun. Bawa acis euy. Duit. Tidak naon ya? Duit. Wah, kaya loba duit, beli mobil ya tahu beli pemajikannya. Wah, loba duit. Jajan lah we aya nama beuteung lapar. Mang, ayo guys, Mang. Kebutuhan duit sih Mang mah. Aja yang sebelah ka bujul Pak. Wah, duit. Punten, meser. Bade meser naon? Bade meser sebelah. Sarang meser mobil. Iya Artosna. Meser sebelah we. Iya mah ada daun sanes Artos ama gelo. Anehnya kebutuhan duit. Gue teh duit lain daun. Coba duit euy. Beli mobil aya nama. Berhubung loba duit, kurang bagi ke barudak. Jeung jarajan karunya. Yo, aroyong Artos. Yo. Iya mah daun. Artos. Ama gelo. Baru turun duit pulang. Cak, gitu kan. Baru turun duit, baru makanya aneh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syirka la zulmun azim. Sayaktosna syirik mangrupakeun kazuliman anu paling gede. Ku hal eta sing ati-ati dina milari rezeki. Bisi kaduhung jagana komo nepi ka ngahalalkeun sagala cara. Sing ingat manusia mah maut teu saukur bilatungan tapi bakal panggih jeung balitungan. Ku hal eta keur ngahontal cita-cita perlu usaha jeung doa dibarengan sabar tur tawakal oge syukur kanu kawasa meh kenging kabagjaan dunya tur akhiratna. Pan wani ari ka urang. Pak. Sok. 3, 2, mulai. Urang ge boga lanceuk. Ini dia sama Rasinti. Ini dia sama Rasinti. Stop. Inilah. Ini dia. Oke siap. Aku kembali. 3, 2, mulai. Jelas lah kau. 3, 2, mulai. Ayo kakak artis. Anjay artis. Angin hiliwir mapai galengan. Emas. Golonton dina
kahangan sawah hejo ngampar endah mapaesan Untung kita pincang. bisa kahapus tina ingin sanajan kuring indi jauh hati mah tetep nyantel Paingan we cicing nanti di pos wae. 1, 2, 3. Oh, endah Enggak, Cok. lembur cibatu Kesian teman saya kelaparan. 3, 2, mulai. Teman saya belum makan, Om. Kasian. Papanya ketabrak beca, Om. Kasiannya, Om. Nah, gitu. Ulang kali ya. 2, action. Foto. Uhip deh. 3, 2. Ceria. 3, 2, action. Sip.